Usaha mana digeroan minum maneh? Itu digeroan minum maneh. Heeh. Bedangmu kena gratis. Trik yang bagus. Ini parah nih. Dek, kamari di jagoan. Kayak mau cek, kayak mau mulai kawin teh. Ayahna doyok di Tekaboro. Karena kena kawin menit Tekaboro itu biasa besok unggil, ulin gak pakai. Aing. Dek, ieu wayah nanya. Nuhun Pak Doyok. Siap, Dek. Siap. Ya. Wayahna ulah dipepet, Jek. Neng, abi mah curiga di Wadoyok. Amplopna, mang tingali. Dek, wayahna ente boga hutang ka urang. Kopoe eta nu 100 jadi lunas. Emang boga hutang gitu? Ah, bareto urut ladang ayam. Anjing Wadoyok. Make amplop make malah hutang. Sok sia akan tas ade ku aing. Dikena kadokeun ku aing. Goblok teladang hayam 100.000 teh bayar ka aing. Burik na ite waya tuh burik. Kan menang 2. Menang guanya. Jampeng lah kemana jampeng lah. Siapa yang jampe ya? Cek aing ge. Asal di jampeng kumana Rik Benar loh. Tuh luy. Menang hiji. Menang nih lem. Jadi Kemana? tilunya. Dah. Cing ya keur mau rame ya. Aduh. Oh, remis-remis acan itu Zah. Itu bener aya sero dulu. Oh, si goblok aing keur ngusuk. Eta mah sero edan. Kumaha burik ya burik. Nah, udah sero. Hei, mancing ah. anes abi nu jeung ngurek. Geus apa meureun? Ya hareup teh aing teh keur ngusuk teh jejer ieu teh ya. Kumaha atuh. Mau dah. Awas awas. Awas emang yuk solokan dosa. Ih, Allah alam yang kita apa lah Heeh. Walau alam di dia mah erek ngusup, erek ngaheurep bebas atuh. Mu sadaya ieu mah. Anu cara lihat terus wae. Oh sah. Heeh. Heuh nu umum saha we bebas ieu mah nu make adu nu ngalalau. Atuh dah kumaha ieu mah keur ngusuk di obeng. Pan ai milik mah mah pahili ieu sok we di dinya ngusup urang ngobeng. Sanu apal angin aloh nu apal mah. Oh, walau alam gitu sah. Heeh. Paket, mohon Nah, pan abi mah teh pesen paket. Naon sah? Iya paket nah Bapak pesan. Henteu aya tar atas namana saha? Ya, namina Jack Denny tapi alamatna on di dia. Oh, nu Mang Jack, abahna teh Anggit. Nu Mang Jack. Heeh. Sabaraha gitu 80.000 Bayar lah kemana? Ya tuh 80 mah abi mah. Oh, mohon ya Siap, mohon. Mohon abi dah hiji deui eta teh kantanana mah jeung. Mangga. Mangga. Matur nuhun paket naon lu Mang Jack nya? Nyawa tuh kegeroe Mang Jack na. Ya tuh antar tuh lah. Ojek bicara. Heeh nya. Ojek. Mang Jack. Mang Jack. Jack. Mang Jack. Ya naon sah? Iya aya paket nu Mang Jack cenah nya. Oh, heeh sah. Ieu teh paket nu kena urang order. Nah, tuh ditujukeun mah ka warung urang Mang Jack. Pan urang teh kebenaran sah. Teu boga duit ayeuna mah. Engke bogana urang tanggal 10 duitna. Tanggal 10. Heeh. Nah, tanggal 10, Pak. Atuh ieu kumaha ieu? Wah, sesuai pesanan. Ieu kumaha Mang Jack? Aing mah. Mang Jack, sakirana teu boga duit montong sok. Barang beli segala, coba alamat nama ke alamat urang. Kumaha coba 80.000 eta teh Mang Jack. Bayar lah, ngambung tanggal sabaraha? Ulah tanggal 10 ayeuna wae. Lah, naon sah? Teu kadenge? Ulah tanggal 10. Halus ya sah. Tingali anjir. Cocok euy keur bebek aing. Murahnya 80.000 ya. Heeh. Coba halus kieu Tah, sah. Kieu sah. Kamari yo. Abah teh boga duit euy. Loba pisan. Aya beka anu mere duit teh 2 juta. 2 juta. Oh, tidak naon. Oh, ngan kabur aya nu nagih kamari teh. Aya we rezeki tidak terduga. Udah sok gitunya rezeki mah. Oh, rezeki mah. Jadi kemana ge silih bantu teh komo ka tetangga sah, komo ka abah. Wah, pokona mah mun maneh daek buta bantu ka abah insyaallah maneh ge bakal menang rezeki teh atuh. Usaha maneh digeroan ku maneh. Itu
Kumaha teh kemana? Heeh. Benang mukena gratis. Trik yang bagus. Pesen deui aing ah. Bae ke deui alamat si Isal. Aku mah apa Isal maneh? Hayang motor kieu na sia lamun mawa awewe kumaha gitu lah di dieu dina teng. Heeh, kudu nah sugan teh teu kieu pa motorna. Ih, sia mah atuh neneangan teh motor kieu aing mah teu Nmax atuh meulina ge Honda Beat. Oh, pan duit nah budak mahal kumaha. Iya tapi teu enak ku dadang geus ka dieu kumaha tuh? Atuh geus we bejakeun ngomongkeun pan tadi hayang sabaraha cenah? Hayang 5. Geus we kitu duit nangan aya 2,5 juta kitu bejakeun. 2,5 juta? Heeh, kurang gitu. Heeh, tambah era teuing. Heeh nya. Heuh geus, engke lamun aya dadangna bejakeun kitu. Tawarna sakitu. Heeh. Heeh, sok kitu we. Tah, kumaha Wak? Kita nasal resep teu? Resep nama resep cenah wadadang motor teh ngan artosna ngan aya 2,5 juta cenah wadadang. Alah Wak, atuh ulah 2,5 teuing Wak. Atuh tambahannya 1.000 deui 3,5 Wak jajegan. Uy, pada ka Paisal teh mah geus kos ka budak sorangan ieu mah. Yang 3,5 tuh Wak. Mah Isal maneh? Oh, gua apa duitna ge? Anu 2,5 kumaha? Alah dawuh deui cenah Wak ngan 2,5 duitna. Duh, kumaha atuh nya Wak? Pak, aku malah mun dibikeun, Pak. Nyaho aing teu nyaho. Paling mah resep motor lagi kumaha? Lah atuh sok we Wak. Keuna 2,5 ge urang pada ka Paisal we urang mah hitung-hitung ka anak sorangan mere we lah tah sok 2,5 geus kajen. Sok bae. Gue salah, bapak mah yang ngising teu kuat. Nah, kemana, Pak? Hayang ngising teu kuat teu gue. Oh, 2,5, Pak. Nya. Nya. Nya sok. Iya. Wios. Sok we. Karena nomor biasa. Biasa nu dana we, nu dana. Tak atas, Pak. Siap. Nyangkakeun eta motor naik. Da ieu mah pokona moal ngacewakeun ngeunaheun keneh di lompatan jeung budak orang majeungna. Oh, teh Sal. Nuhun Sal. Mama langsung mulang we tah motorna nyangkakeun naik. Nya Sal nuhun. Yo, Pak aing kalah indit naon teuing. Duh, aingnya. Aing menjadi dibeli. Teresep tadi mah. Kadon ditawar. Kumaha Sal? Mang Dadang ka mana? Loh, bapak ngabangkarkeun mah. Nah, nyalakeun ka bapak pan maneh anu nelpon Mang Dadang we? Pan kadon ditawar atuh mun mah. Geus we aing ulah mah ulah. Aing itu jadi sia mah lain ulah teuing aing ka rumah aja ini bisa teh ambe sugan teh maneh moal tulus anak kumaha apa dibikeun 2,5 teh aing najeng naon motor kieu nyaho atuh pake sayang hurang meureun Acil di mana sih? Anu lupa bernyitna aing ngeun pusing. Ya kamari mah di gerobak mang. Acil. Mang Dadang deui nareangan beureun tuh. Wah geurean rek. Siap. Sorangan ku aing ieu engke ruaskeun amun ka dieu. Siap, Mang. Besok. Udah kurugan ku eta ku tuduk. Nya hareup ka ditu atuh nya hareup ka ditu nya hareup. Mantap. Aing gak nyumput heuh. Engke lamun ngaliwat. Eta ge nya. Hoyakeun. Oh, majeuna tuh coba gararing suluhna jang ieu jang belum lauk. Ah, pan ieu loba ya aduh. Tah. Oh, ieu jang eta ngawurungkeunana, Pak. Heeh. Aji. Nah itu kakek ngadudukan di dinya. Wah, kecilakaeun. Eta anu kakak krukut nanaon. Naonnya? Ah, turungan heula kita dudukan di dieu. Lumayan nih ngawurungkeun sama gararing ya, Pak. Mana kemang? Ya, curing. Pas cuma doyok cuma ngagawean aing. Wah, kieu goblok. Wah, ngagawean anu kieu ngapain untung teh sangat hujan apa. Mang panggieunkeun Mang Iya. Ada sabaraha? cih nah nanyakeun ka urang pan mamang nu dagangna ge Oh nya. Bade campur kumaha ya? kumaha mamang wae urang mah geuat geus lapar ye panggieunkeun Oh, nuhun. Lada. nah nyawa teuing ngapan encan ngadaharna ge Iya, abi mah naros karesepna akang naon. aya resep mah aing keur bujangan mah neunggelan tukang somai No.